Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-badalu ari ieu eta babuat martelakeun badal. At-tabi'ul maksudu bil hukmi bila wasitotin huwal musamma badala. At-tabi'u ari badal eta isim anu anut al maksudu anu dimaksud itu tabi bil hukmi ku hukum. Bila wasitotin kalawan teu aya anu nengah wasitoh. Huwa ari itu tabi al musamma dinamian itu tabi badalan kunabal. Mutabikun au badun au mayastamil alaihi yulfaka au kama tufin bibal. Yulfa dipendakan itu badal mutabikun barina mutabik au ba'don atawa ba'don badal ba'di minkul au ma atau badal yastamilu ngawengku itu ma alaihi kana mubdal minhu badal istimal au kama atupin atawa seperti anu diatapan bibal kulafad bal. Wadhalil idrobi ju'in qasdan sohib waduna qasdin golatun bihi sulib. Wagzu sareng kudu mantaskeun anjeun dza kana ieu ma'tufin bibal lil idrobi pikeun badal idrob. In sohiba lamun ngabarengan itu badal qasdan kana anu dimaksud. Wa golatun sareng ari badal golat suliba eta diudar itu hukum bihi ku itu badal golat duna qasdin bari henteu dimaksud. Kazurhu kholidan wa qabilhul yada wa arifhu haqqahu wa khud nablan muda. Kazurhu ari contona eta tetep saperti lafad zurhu kholidan. Zur kudu berkunjung anjeun hu ka jalma kholidan tegasna ka kholid. Wa qabil sareng kudu nyium anjeun hu ka itu jalma al yada kana pananganna. Wa arif sareng kudu uninga anjeun hu ka itu kholid haqqahu tegasna karakterna atawa hakna itu kholid. Wahud sareng kudu nyandak anjeun nablan kana jamparing muda tegesna peso. Wa min domiril hadiri dohirila tubdilhu illama ihatotan jala. Wa dohiri sareng ulah ngajadikeun badal anjeun kana isim dohir min domiri tubdil tegesna ulah ngajadikeun badal anjeun hu kana itu dohir min domiril hadiri tina mubdal minhu domir anu hadir. Illama anging badal jala mertelakeun itu ma ihatotan kana makna meliputi atawa ngaliputan atawa ngawengku. Awik tado ba'don awistimala ka innaka jitihadaka tamala. Awik tado atau nerapkeun itu ma badal ba'di minkul awistimal wa kana badal istimal ka innaka betihaja kastamala. Ari contona eta tetep seperti lafad innaka betihaja kastamala. Innaka sayaktosna anjeun ibta sayaktosna Gusti ibtihajaka tegesna keagungan Gusti istamala eta cenderung itu ibtihaj. Wa badalul mudamminil hamza yali hamzan kamanda asa'idun am ali. Wa badalul mudammini sareng ari badal anu nyimpen al hamza kana hamzah
yali eta nyanding itu badal hamzan kana hamzah. Kamanda asa'idun am ali ari contona eta tetep seperti lapad man adza asa'idun am ali. Man ari saha jalma dza eta anu asa'idun tegesna sa'id am aliyun atawa ali. Wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman ilaina yasin binayu'an. Dalu sareng dijadikeun naon al fi'l minal fi'li tindal minhu fi'il kaman yasil ilaina yasta'in binayu'an. Ari contona eta tetep seperti lapad may yasil ilaina yasta'in binayu'an. Man ari saha jalma yasil eta nepi itu man ka urang yasta'in tegesna minta tulung itu man bina ka urang sadaya yu'an mangka ditulungan itu man. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.